nomor katilu hasroh nun hak sarha hiji nikmat sapoe dua poe lagi akan lagi asap aya disayogikeun sapoe jadi ratu terus sabulan jadi mirantu satahun di satu 2 tahun lagi dari nyatu itu banyak tapi moal kamu ya moal insya Allah moal jadi ratu saling teman rugikan ka naon bahasa ge diatur keneh ka calon ka istri sareng calon lamun ge ulah kieu di gudang ka sayang keneh oh kecil lamun geus kieu ye nek lamun ka beku salah teh siapa lamun dijual ka beueur baheula mah omong keur ge ulah kieu di usapan bis ini usapan coba geus kieu mah geus karena ada kena macai disayungikeun kopi disodorkeun terus balik ayeuna makan ade balik ti kabuan ieu minta kopi ngomong ada sorangan polaeun syukureun bang sorangan ulah atuh ku sapertos Siti Aisyah mah Rasul di masjid Kanjeng Rasul di masjid nyanak cai punya lira tanya grup Siti Aisyah mah digabung Rasulnya eta Rasulnya nak cai punya lira teu kabeh teu bisi salira kitu repot teu Rasul dicicikeun deui ditamplokkeun nyanak lamun ibu ningali caroge nyanak cai kusana hidang bapak sia alus kitu mah alus ya lamun salah tidak bisa kusorangan padahal ibu saged-saged banget kuningan dina kitab doa sihir sing saha ibu-ibu anu yusuhan rabbi kasalaki sages rekna 10 kasayan tapi ulah bari pukul kabawa sia mah ka aing teh ngarumpatnya kuring ngaboda ya jadi ibadah itu mah moal